Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah biasa dina dia simkuring aya di gedung Lokantara Budaya dari Bandung. Anu alhamdulillah dari Bandung dina raraga dieling Hari Kebangkitan Nasional tahun 2017 ini bisa melaksanakan atau biasa ngalaksanakeun deui pagelaran wayang golek sawi disebut emprang kasadayana. Hadirin pamirsa teu kauningna penonton anu aya di gedung Lokantara Budaya di Bandung ti luhur dugi ka kahandap insyaallah seueur pisan. Oke dina daget ieu simkuring ngahaturan wilujeng sumping wilujeng lengah Ibu Kepala Siaran PLT Kepala dari Bandung LPPRI Bandung Ibu Arlin, kemudian Bapak Sunarli, selamat malam Pak. Kemudian Pak Abra, selamat malam. Oke rubina paminten Pak dosen Pak Dr. Haji Cahyadi dina daget ieu parantos rawuh oke ki dalang nu aya di panggung ki dalang wawan oke tekantun Bapak Haji Rosad. Pamirsa dina daget ieu baris ditonkeun ki dalang anu sohor ku bodor motekar ku carita ki dalang wawan Dede Agung Sutarya diparakan saat nanging sadacan pidangan dikalitan simkuring sejan abim sirleungi pangbagia untuk mengucapkan selamat datang ataupun selamat manggung berpagelaran di RRI Bandung kepada Kidalang atau tamu yang ada. Kami aturkan di haturanan ke Ibu Arlin untuk memberikan sepatah dua patah kata. Mangga di haturanan ke Ibu Arlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah malam hari ini RRI Bandung kembali bisa menyelenggarakan pagelaran wayang golek bersama Kidalang Bapak Wawan Dede Agung Sutarya. Terima kasih yang luar biasa malam hari ini. Ini menjadi momentum untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Yang saya hormati Bapak Haji Rosad, beliau yang sudah luar biasa peduli dengan budaya Sunda dan sudah cukup lama membantu RRI untuk menyelenggarakan pagelaran wayang golek semacam ini. Terima kasih Pak Haji. Kemudian juga terima kasih kepada Kidalang Bapak Wawan Dede Agung Sutarya yang juga Pak Wawan ini meskipun saya orang Jawa tetapi saya tahu beliau ini adalah dalang yang mumpuni di tanah Sunda dan beliau menjadi dalang yang pernah menyabet juara nasional. Begitu Pak Dalang ya. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Cahyadi yang sudah luar biasa juga membantu RRI selama ini menjadi narasumber yang selalu memberikan pencerahan dan pendidikan pada kita semua mengenai budaya-budaya Sunda. Terima kasih juga kepada Bapak Apral, Kepala Tata Usaha yang hadir malam hari ini, Pak Sunardi, Kepala Teknik, kepada komunitas pendengar program 4 RRI Bandung, dan juga tamu hadirin pecinta budaya Sunda yang malam hari ini hadir di auditorium RRI. Terima kasih untuk waktu dan perhatian Bapak pada acara-acara di RRI Bandung. Saya mewakili pimpinan RRI Ibu Krismarini yang malam hari ini tidak bisa hadir di sini karena beliau sedang berada di Jakarta. Secara khusus saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Haji Rosad, kemudian Bapak Dr. Cahyadi, kemudian juga Kidalang Wawan Dede Agung Sutarya atas dedikasinya selama ini untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya Sunda melalui acara-acara di RRI Bandung. Mudah-mudahan pagelaran wayang golek malam hari ini
menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan ini menjadi momentum untuk kebangkitan budaya adiluhung negara Indonesia. Kami ucapkan selamat menikmati acara ini sampai usai nanti. Kita junjung tinggi budaya Sunda melalui wayang golek RRI Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ibu Arlin dan juga para penonton anu sami rawuh di Gedung Lokantara Budaya di Bandung. Pamirsa, gelar wayang golek dina dan ieu baris disiarkeun ngalangkungan AM 540 sareng 86,7 RRI Bandung. Atur rupina kanu kagiatan ieu lumangsungna di FM 87,6 FM. Mudah-mudahan tiasa lumangsung kalayan dugi karengsen angket tabuh tilu. Rupina diaturanan ka Bapak Haji Rosat Kanggo Kapayu, Bapak Cahya Hedi diaturanan. Oke Pak Pangersana Kidalang Wawan diaturanan. Kali dia Pak Wawan mangga dipayu. Berkenan Ibu Arlin disertai para kabit Pak Sunardi, kemudian Pak yang prestasi pemberian penghargaan atau lalayan pengajian ke di dalam Wawan. Kemudian sekarang kepada Bapak Dr. Cahya. Untuk Pak Cahya ini, mudah-mudahan piagam penghargaan ini semakin meningkatkan kecintaan kita pada budaya Sunda melalui acara-acara di RRI. Bapak mengharapkan tetap bersama-sama RRI. Satu lagi ada mungkin ya cindera mata, jangan dilihat. Ya, silakan untuk Ibu Arlin kita ambil. Pamirsa di Lokantara Budaya di Bandung, nembe panginten proses pamasrahan lalayan kali cindera mata di Bandung. Mudah-mudahan pidangan-pidangan di Bandung tiasa katampi dari kamihan. Oke, mudah-mudahan tiasa ditenang dengan pagelaran wayang golek. Satajan prungna pagelaran wayang golek. Ibu Pak Aprang, kami mohon untuk memberikan sebuah tanda kepada Kidalang. Maka Pak Dalang di haturan Kapayu, Kidalang diberi tanda gunungan untuk memulainya pagelaran wayang golek Sawangi Jemur. Biasa, pagelaran wayang golek Sawangi Jemur lumangsung di Gedung Lokantara Budaya ada di Bandung. Midangkeun di dalam Wawan Dede Agung Sutaria.
pelayan Bandar Carios Jaya Rata Kuku Panyarsa Namian Negar Tunggal Narjo Pintonan Baris disarangan ku aluan dua juru kami Haja Hamzah Karnama Sarang Haja Naim Turun Kabiris Panyarsa lamun sendiri karena pasang bukan di dalam turunan di dalam sohor bodor kabentar bercarita di dalam Dede Amung Sutarya almarhum kantos dinamiknya baris Bandar Carios inuh tuntunan ayo bebeje talatak papatah suara kurang sadaya Carios Jaya Rata Kuku Nabihan Enggarna Pintonan binadang itu Perang Jaya Binangun antara dua negara Amarta jeung Astina parebut hak jeung bebeneran tapi dicampuran licik cilimit ayakna andon pagawean anu kurang hade gawe tina licik gawe tina goroh gawe tina salah buahna bakal salah malah mandar garapan di dalam wawan Dede Amung Sutarya dugi kareng senang ketabuh tilu euyeum bebeuje balatak papatak 2000 urang sadaya ayo urang tonton Bandungan garapan di dalam wawan Dede Amung Sutarya dina Carios Jaya Rata Kuku wilujeng nonton wilujeng ngadangkeun dugi kareng sena brong di dalam
Babilos kapitengah bulan sekalian bisa menyanyi tekan pun para penonton tekan pun kita keluarga besar pengarasa Bapak Haji Rosman manga wilujeng ini wilujeng lontong kalayan wilujeng nada boga maksud kerengan
Pak Haji Rosan
Pagelaran wayang kuwan direkat ugi dalan, 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 pagelaran wayang kuwan
dalam ngakalelang lain urang tapi kagungan nu maka unang dina lampah wayang Kurawa wacan kurang di dunia nyalinu ngabdi ka Gusti tina panggodana setan anu dilaknat kalawan nyebatas pada Gusti nu kagungan sifat murah kalawan sifat asli ngawitan tina gelar pawayangan kasebat wayang Purwa yang tidak angkan dabuana hartos datang dan carita buana alam salah sambil sedalangan biasa ngabukar bakir pangisi alam dunia di dalam lampahan alam pawayangan anu ngage pancae sirip simbol silokat sastra sasmita sareng sirip buaran zaman kiwarin waya patula patali sareng kewajiban manusia yen manusia diwajibkeun ibadah ka anjeunna upami nonton wayang sawangi ngotekan wayang sakota kita sabisa ngabukar bakir rahasia bangsa untuk menenang di alam dunia rahasia antara cing goreng salah cing bener margisan salah langsung nyepak gelaran wayang kenyaritakeun hade goreng salah bener adil sidalang murka cing sakajama di dunia nanu milampah kasayan hasilna bakal kene kamulyaan sawang suna upami jama di dunia nanu milampah kamun hasilna bakal kakakeun dina jurang katungaran margi melak hade mual jadi goreng melak goreng mual jadi hade numawi manusia gaduh keyakinan mual aya jaman salah tina jalan salah can aya jaman silakan tina jalan bener karena yakin tenan kageupang di alam dunia mual aya kenyataan anu ngaliwatan amal perbuatan kan serius di pasisian Tegal Kruset landu kajan tenang berataida hartosna barata turunan yuda perang saturunan perang satu dulur antawis Kurawa sareng Pandawa jumlahna 5 Kurawa jumlahna 100 hakikat hiji banding 20 hiji manusia 20 setan anu ngaganggu ka manusia tempat perana di Kuru setan hartosna 10 leutik setan Tegal anu kawon kuku kurungan kasanggak wawak ada di Bandungan si goreng urang disapopoe teu teh beratayuda perangan hawa nafsu manusia sewang-sewang kaya di Kuru setan kaya katangkal anu jadi gegaman perang pabalatan bangke para pahlawan 4 wilayah kawas muntah kesikan gunang ku getih ka amunna bauhang alatan para pahlawan bangke na anu buku di medan tempur mati di medan juang perlaya di medan juang ina mangsa subuh-subuh kaya meang kongkorongok
Arjuna lanang siapa nupingan pakai makan lima kapatara krasna disarengan kusasepuh nagara ulu cukup panawa kakasih nasi malura udah bawa tegakan kepala putra sadaya sami ngiring laut ngantos dabuhan lima kapatara krasna samian pengabdian tara jajaran kiniram pinar jajaran kiniram pinar jajaran kiniram pinar mangsanan utama bagai muka riwayat anu dipabrikan sumukana waktu pada nyucuk sawur tinangan nu dipamrih murah
ya reos dina lalampahan pagelaran wayang kedua dina zaman animisme dina zaman dinamisme para wali salapan kasapuluh tunggal nyebarkeun agama Islam tengah perantawisan wayang ya ieu wayang ngandung perlamang hirup manusia nu gelaran di Marcapada anu dipimpinan usinir silokal sareng saspita dirimunan kusimul warang jaman kiwari wayang 48 kali sareng kewajiban manusia yen manusia kurang nakalam dunya ngage perantang sati gusinar nama tayalian ikeun tapakur kadar dewa asa nyaros kabur tenang dipake makan Sri Maha Betara Kresna salah sawios manusia gelar Batara Tetesing Wisnu Prabu Batara Kresna Prabu Suwijining Raja Betara Kresna hideung jamang leres jawilepan hideung letahna hideung kulitna nanging suci api ini aran nyatana Prabu Kesawa Suwijining Raja utawi hiji-hijina raja anu kagungan nyatana Mangcangkuk Wijaya Kusuma Mangcangkuk Wijaya Mawar watekna jalma paeh jasa dihirupan jalma hirup jasa dipaehan upami dacan kerasaan maha kawasa aran dana hiji-hijina raja Tetesing Wisnu katenuhan darah Wisnu numawi mahkotana Sri Maha Betara Sri Tetesing Wisnu Maha anu kaya bandinganana Batara Pinter Kresna hidup raja anu bijaksana kapercan tengku raja kudewa janten panata calagara utawi wasit dina Bratayuda lewas kasumpingan panengah Pandawa Arjuna putra Pandu kaget di Pataran Kresna sakedapa mekaten lili bidawis alis manis akrab pertela watak wangkos Raja Betara wis gelar Betara pun merah kangen tika mekaten emater ya iya panengah Pandawa Arjuna ulara ka Betara haturan sasuntina sampean kapake bahan akan pasangan dua tangan nampi kana panganten salira upayun kapikatuna haturkeun puja pangestu kaulan ditampi puja pangestu sampai ditampi kedua pandangan kiwalan dengan simpen puluh hati pun dari lestah prebunuh ulasa ketika bingahan kaulan kalina tieta jadi kaipe manawi aya kalapatan agung cukup luhur nendai marhab punten andi tenang jadi dina perkawis kalapatan masalah akan kita banyak margi lahar manusia dina perkawis kalapatan apa upami nalungtik karena kalapatan batuman kurang kesakwa kayu api tapi upami ngoreksi kesalahan diri pribadi sok kalah kese dikoreksi malah melihat di dia agama yang parates natrakin ya sing saja mengaku pang beneran di alam dunia parates haram hukumna
lalina kapan dia urang teh leres wae sanes malaikat salah wae urang teh sanes setan manusia teh cacah teu pamimpin teu ngancik dina hiji martabat beres sumuhun pan martabat teh aya dua hiji martabat manis dua martabat telur cicinjak itu di RRI goblok kita tapi siaran dengan pulang kawas di panggung sedeh sanes martabat eta mah martabak telur martabak manis udah biasa malah mau dipanggung ngomong gitu kalau suara kopi deh saya keliling rumah di ibadah papas yang dua rumah desa dirobi manusia dua rumah nangkaulan terkira kurang tanah subur anak parantos subur kurang sok tanah kurang tersusah kurang tanah bunga anak parantos orang kabula kurang tesok jalan kasusah nu bawi dina perkawis kalepatan urang teh sami-sami kenangankeun kudang malahan cek sakal bapak anu nyebatkeun yen manusia teh gaib Bina teh manusia teh gaib Jun gaib manusia teh apa selain gaib siapa pemenang abdi Persib ai Persib anu rugi ai hartosna gaib teh hideung jadi upami aya jelema nu kulit teh hideung teh makhluk gaib tos jadi tos cekap kasep goblok kaduhung ngajakeun supados diuningakeun naon gaibna manusia teh ari gaibna manusia teh sakapeung ngancik sakapeung teu ngancik saupamina manusia ngancik di jelema pantos ge pada malam jelema teh iman ka Gusti sumujud ka sepuh nya ka diri cinta lawan saya patuh karena keyakinan diri pribadi namunan sifat eta welasan dedekan asihan daek kudu kanu butuh daek dalam kanu susah nganter kanu keunyangan kanu pekeun mere mawe kasasama hirup lahudan kudu laku ngajahit kanu titeuleum mere nahar kanu keur lapar mere minum kanu keur haus ye sifat ting manusia pang ngancing ku jelema tapi sawangsuna saupami manusia teu ngancik di jelema tah kesatieu pada pelan jalmi teh sirik didikireun pana teh dudupah lurumpah tujuh beria takabur iri dengki jaya kadaya kurang bantang salawas tanggalukeun batur gedena ngalwikeun nagara sareng bangsa sumuhun yeuh nu mawe urang sarihapkeun teu belaina sami-sami urang kabentara damang amis tokalan galwa sampean duanana damang sikali subada amis to dapat damang nakli nu dikengengkeun ngawayu teh bagi sampean unggul taroskeun ka pahang ngarsana Bapak Haji Sasmita tekenging pada mana di kandungan garwa dua tapi kage sampean mah spesial dikengengkeun naon makin pati sampean kagungan hidung perek Arjuna telok sareng aji asmara rupa asmara dama eueuh malu dikasep ka kami ngagempel atuh buku we dino gelis penting dino dina kolok dino nyambung panggil bareng pulang kue boro-boro nu kakungan caloke boro-boro mulai lengohan
nu kagungan caraoke ngarangnya ka caraoke na nyuhun ke dipila cek asana hoyong nyobian Bobo jeung Arjuna imalan kaulan rumah nyata teu adil dek kitu nu payu-payu nu ngajomloe di tepung madalang depan muni payu mus minta nomor BBHP nomor WA adalah naik kacat pada hari-hari jelema meureun apaleun tara boga duit gitu tandemnya ka awewe dewe maka awewe tara boga rasa dewe mamun ka awewe supaya awewe daek izin pamajikan dia bawa ulin tumpakan pan ketereuna minta dikawin biayana murah teu kudu seserahan cukup ngariung deh eta tengah didik nu hade daya mah bulan madu batul mah di hotel nu bermewah lain mah di sisi gawi menilweuh modal kapayun kang semangat adwayana kapayun Bantu kiloboro kanying di Pakemitan para rumah-rumah di syukur ayana hapunten urang saling malu bekan semua aku kapangaularan di pati tapi kami semua pilih ayah kalapan sanaos di kaula kita yang bayang saling nalungi kami semua sami-sami punten be kapengkerak bias geus aka situ pati nyangakeun bias nuhun sae ya anak omenak ngajenan kan kolot begitu sosenaus anu paling kejadian pejabat tapi tetep make tata cara tata keramat DPDP sopan santun ramah tamah teu kitu sanajan bapak dewek siga entok rek endok tetep dihargaan ugi balau teu awak ugi bayu we barang dahar atau ieu pantrang munabuh jadi mana-mana tara kana daging cenah nyuhunkeun asin asin diosongkeun asin beak daging
pun asal di Allah mulang ka Allah taya ngariwayatkeun jelema eta bahasa ke sekedapa urang kahartos kudu bodoh wae panjelema mah ciptaan Allah Allah mah nyipta dua wajib Adam kali nama Allah nyipta manusia teh ngangge perantara bisa tadi oge make perantara indung jeung bapa Allah nyiptakeun hirupna indung keraya bapak kerbujang hirup geus aya di mana aya di nu ngayakeunana syarat Gusti hirup asal ti Gusti digumbatan kening pun budak orok gorowo di adanan cek eta nu nempot aduh ieu orok teh manik siga bapakna aduh ieu orok teh manik siga indungna da sabab teh mandi indung jeung mandi bapa aduh orok teh mandi siga tatangna meureun kantos ditoyang ku rencana hebat di bahasa kolot-kolot nu mata luhurna bahasa baheula teh kitu ya ingat atuh dewek teh salah ngadidik ka anak euy bahwa itu mah pan budak orok budak alam nya teh diadanan hari aing teh nyaho budak orok alam jo malam gue ge budak luhurna di malam hari no atuh aya 17 tahun budak teh kana jadi bono udah pendidikan salah didikan mereka lu mata wujud asal di indung ada asal di bapak nya ari eta bapak ngaran Bapak Semar paneta teh tinjuna panai urang suna mah pan Wawan Udin Soleh Ade Bapak Haji Sasmita Bapak Haji Rosan eta urang Sunda kayak Bapak Semar bahasa mana eta Semar teh siloka nu silok ku dibuka hatina Semar sempangankeun ai pangankeun teh pangaku tadi nyaho da urang mah ngarukur ngaku ngakubungku dan bukan angin Gusti angin Allah urang mah akuanan mungkul muka muana mah angin Gusti dayana kedayana usikna teu usikna urang mah teu ngaboga-boga dinas pandina kacamata agama la haula wala quwata illa billahil adita urang mah teu ngaboga-boga marga emara kendang kang maha tunggal salawasna Semar umaja kasalarehan urang iman ka Allah carana tempo si lain bukti ke dalam diajar ke dalam nulis bisa ke dalam nucan boga wayah ke dalam nulis boga wayah rek dalam nucan boga gamelan rek dalam nulis boga gamelan tetap Semar mah kieu we leumpangna sugan dalam can boga gamelan Semar leungeunna hadieu papat balik teh kieu we naon ieu juluk di hiji dikahareukeun eueuh deui nu wajib disemak urang hingan hiji-hijina angin Gusti carana nyemak Gusti ieu leungeun ramo dikatukangkeun lima ngajalankeun salah sampean 5 waktu kitu teh simpul mah teh hebat nu mata sing hati-hati dina boning kahirupan teh leundek silain jaya ulah bohong karena sajarah selain teh bahaya ya nuhun baheul kitu nya nyangarkeun lajekeun mana tuh ningakeun ieu teh pamaksadan teh nuhun simak kapihajur abdillah ditampi cepot kapangaulan dipati ketarima astra cina nuhun
kaulan raka betara keke lagi kasih ditampi enggak ditanya sanaos wajar sampean sumping kapakemahan akan nanging janten kaget akan dina mangsa repun balebat subuh hayam reang kongkorong sampean sumping kapakemahan akan tanpa bemat tiana ya tengah aja tetapi boleh gimana sampean ya tengah itu agak laka betara pangapunten bilih langkung saur bae sare dina popek sareng prakna hapunten bilih nyinggung kana praosan oh daya halangan mah bebas nah punten rayi panjenengan ngadeg mangga rayi panjenengan teh bade naoskeun kasalah panatan saragara salira panjenengan mimpin dina Baratayuda naon anu janten nyatana peperangan antawis Kurawa jeung Pandawa naon anu janten udaganana oh adil aya adil ti adil kumaha dina perang berata teh kada adil hiji lawan hiji terus dina poe kamari punana Abimanyu dina gelar Jayatuan saha pilawanan Abimanyu putra Raja Astina Raden Lasmatra Komandan Sabdalamang jadi lawana Abimanyu teh Sabdalamangan ai kabuktianana Abimanyu dilawan usaha jawab kakak aturan Bratayuda numetkeun sampean teh Abimanyu kedah lawan Lasmatra Komarang lawan saha Abimanyu kamari usaha paehna Abimanyu poe kamari akan bakar jar menayat tenate niraya wisma ujar menara layat tenate Rahul ngaraka menengah nolok mangkat kaget miramitan solendra takun pamarasa Sri Mahaputra Kresna kaget perang amit dalam patarosan panengapang nawal ngetelakeun yen aduna teh nuntut keadilan dina gelar Bratayuda pangimutna Arjuna Lasmatra Komarang kedah lawan Abimanyu Abimanyu kedah lawan Lasmatra Komarang naha poe kamari Abimanyu kalaka di hulu barisan Nusasa ini Ramanada jatuh sampai nawas ke akang Abimanyu paeh usaha gimana ku Jayadrata sajaman di Jayadrata di hulu ku barisan Nusasa pada waktu hari takamana Lasmatra Komarang atuh eta mah urusan kumaha eta mah urusan kumaha atuh naha naoskeun ka akang
upami leres salira janten panata calagara Bratayuda. Oh, jangan sampai menuntut keadilan jadi itunya. Di Bandungan kulai panjenengan Bratayuda teu adil kakang bakal. Dewa parantos ngabewarakeun ka sakabeh anu ngiring ieu jalana Bratayuda. Bratayuda teh kena dijalankeun ku sacara adil lagi. Ari adil teh lain nu kumaha wae nu panama wae ku saraya. Adil teh ku saraya. Dewa parantos ngabewarakeun ka sadaya kurang sapanama yen ngajalankeun ieu kurang kaya minangun perang Bratayuda kedah adil cenah. Tapi cenah Kurawa teu adil eta mah urusan dosa. Tadi dia unggulna Pandawa lagi. Di dia unggulna para Pandawa teh dikawin ngawitan dina perang Bratayuda dina nyetak dina lalampahan Eyang Bisma rubuh ngawitan perang Bratayuda anu janten Senapati di pasangan dan dua tangan Rama Utara sang Rama Laksana Panama teh didinya sanes pukul 3 pahlawan putra Wirata tapi tetap kaumuran mah yang di Panama. Da perang Kurawa sareng Panama mah eta mah lahirna da hakikat mah ieu teh perang sapoe kalah baturan. Panama mah masih utuh lain gacan coceng lima oge gacan. Coba kali saudara. Coba kali. Satu acan dilanjutkeun ngawitan Bratayuda naon anu keur dilaksanakeun di Bratayuda. Upami telepat kadang ngayakeun tumbal serana ai kan kesana tumbal serana teh kadang mencit jalma paling sekali dua kata saat gelar Bratayuda pan ai orang jalma tukang ibadah ka sasama jalma ahli agama tukang nulung ka nu butuh nalakan susah kakasina tirkas hantarkan tigas sasana tukang ibadah kasasama mentas-mentas ijabat di Bandungan gangga panurang Kurawa malik eta kasalahan urang Kurawa tapi panurang Pandawa mah di pasaran dan randu batangan ngayakeun tubasa teh jalma anu ridho nyaeta resik jalma pasrangkutan Raden Rawan anu kahutangan budi ku Yai Bima dina lapan kalapa kapejat ridho demi kaulan Panama hak dijirina mengizinkan masing pati tengkaning paya janten tumasa gelarna Bratayuda eta kaulan Panama lagi unggul sote Kurawa dapat hakikatna mah Kurawa teh Panama teh lagi tak ayeuna mudah-mudahan karena perkawis kajang pernah dinten kamari dina gelar kaya leujuan Tuan Putra Abimanyu kadang dilawan kelas madrang bakal kali huruf ku Jayadrata sarat barisan guru sasana dikiles ditengah ku gadah Jayadrata dikiles ku karekana guru sasana dugikan Tuan Putra karancang di kulo sepak berapa ieu teh dosa urang aslina lagi sanaos Abimanyu gugur tapi kaulan tetap aya di Pandawana kaulanana dosa manusia sewang-sewang
Nah, mati yang latai teh lamun diundang akhirat panggawean manusia. Upami urang kali muka ceng-celengan, upami sepuh muka tabungan tapi antawis kurawa sareng panawa ieu teh muka amal perbuatan. Hasil meuli baheula panawa diayung boyongkeun ti ngawitan nyata direcikan ti muda genep adu bola enak kakawasan kahawakan duryudana dilejokeun ku urang-urang Kurawa ngawitan dibuang 12 tahun 14 nyamur dugikeun ka main dadu nagara diborangkeun diduruk dina warga bongsi gara-gara tapi tetap Panama mengutuh lagi tadi kaulan Panama anu luar biasa aya pitulung sarewu di haluman salaksan di halang-halang upami urang laku-lampana salah yang bakal ina-ina jurang katumarahan sarewu di pikat tusuk salaksan di pikat mewasakan di pikat itu upami laku-lampah urang leres yang bakal langsungkan banyak kaumulan bina barat ayudana ngotot ke akan pajarkeun akan teu adil akan batas ngajalankeun adil lagi ngan zaman itu teu bawas dibawa teu bisa dibawa adil eta mah urusan maraneh taya makan kieu pada naon sa uningan salira ieu kejadian tapi manyu ukur kujaratan naon budak sakan Rajib panjenengan tika balik sumpah laka betal pae Abimanyu bakal dipaehan deui lumaehanan malah dinten kamari lain panjenengan parangtos susu malah dikurus eta Rajib panjenengan tidak dinten ieu bade ngangkat panah bade nyerang mayunan Senapati Agung ti Pasangrahan kaburu pitu kakang Jayatata bakal minta widi dilawanan Rajib panjenengan bakal ngangkat panah nungkeun disaksian kakang Jayadrata bakal dipaehan urang panjenengan moalila waktuna menta waktu saksian sapacat sawet jalan kakang dan ngerang nyuhunkeun disaksi kakek ternyata jagat nata merah mangakeni oh takanira waktu kerajaan kita aman-aman Maha pertaran Kresna kaget para meninggal tak kabur na Arjuna emutan pertaran Kresna Arjuna ti asa nemen-nemen ting tak kabur sanggup maehan Jayadrata tina lamina sapacat sawat sedengkeun dari sapacat sawat teh sanes rangkos anu dimimiti moncolongan panon pedugikeun ka tengah-tengah panon kue kedah parangtos rek sing eta disebat sapacat sawat yen ramana dasti Mahapatra Kresna bari nemongkeun kakeun ieu Patra Kresna tak kabur lah Patra gagal apa sampai dari tair disebat gugur meme tempur
perlaya meme perang mati meme cuit nu kieu aya disebut ilmu di bawah takabur moal mampu pangarti dipake nyaci moal mati pangabisan dipake sarakah moal mempan peryogi dan tenuni ngakal mengawartosan we unggul nyaa akan tekala upami akan tinya makanya naon akan kersa janten duta di dalam lapan keras ngaturu janten papatok emas akan ngarebut catatan hebat dugikeun ka diwiron kegaman-kegaman akan Mang Cakop Wijaya Kusuma cakrak daksana sareng nyatana ogar sangkalopian ku kitab sareng aji sakana hebat dinten kamari sampai ke Sisuma di kursi Jaya Trata tungguan isukan siap lain di paehan mau dililakan sekian paehan paling sahabat-sahabat dilan eta sampai kamari sampai Sisuma upama sampai terlaksana salirangan mun aing terlaksana paehan gedinya dilan sahabat-sahabat aing rek bunuh diri aing rek laku geni tanya teh kopi hakakil mah dipake kasepetan gitu bangkit deui agana iri tinggal kalmangan kumusmaat tantos buru sampean paman kombayana ayeuna khusus supaya kamal sampean sampai hadiah datang di dalam sahabat-sahabat guru sampean paman masih pembayana ngadamar strategi perang Jaya Trata ayeuna teh nami perang mate nyaeta barisan di Raja Mata hartos tadi Raja ke pangluhurna ayeuna teh nata barisan 1000 punyul hiji 1000 barisan prajurit punyul hijina Jaya Trata anu rasukanana disamikeun jeung prajurit nu mawi lamun awas-awas deui moal apa mana Jaya Trata lain pada nyuhunkeun pisaksian laksana sahabat-sahabat pae Jaya Trata layu panjenengan anu unggul teu bukti sumpah pada bunuh diri layu panjenengan nyuhunkeun saksi we saja batin mungkin rasakannya kalau janten anak kanyeri teuy kasedih teuy kanyeri nu bisa disisihan kumarangannya tetap Jaya Trata kudu pae mah akamnya siapa Kang Semarun siapkeun parapot pramura ngawitan pade ngangkat panah kang kruseta nyukunkeun di saksi berak ka Bataong bangkit deui agan nya paingan aya poe na geuning hari kebangkitan nasional dan dieu ulah cicing dina katerpurukan urang teh hirup di negara teh nyata kudu berdasarkan Pancasila dan NKRI di dieu tina kabodohan tina segala bidang panurang bangkitkeun deui agana salira dinten kamari katerpurukan atuh ayeuna salira bade tanang Makalangan ka Medan Dandalaga nyasakeun bade janten Senapati bangkit temokeun nyut luyu pisan sareng dinten ieu hari kebangkitan nasional nyugunkeun di saksi WR mah akan ngasian lamun teu bukti sahabat pae Arjuna bukti Arjuna anu unggul tina praderana akan ngasian sasampean
biasa disinglah kecap-kecapan juangan pangabadi pati tanah kaletak Ciliwung pami beureum yakin jeung beureum hawa tos ieu karahaya koyong engal-engal ilaha rengsena ieu perang da urang masalah nyaeta anu nonton jalanan Pratayuda manghawan tos gerahaya nu teu baik teu meuleuh kanalan sareng kababawa dosa dan urangina perang mah eleh urang teh jadi lembur mengenang jadi ruhak gaya beuteuhna nyanggakeun ka bijaksanaan kekurangan akal takdir tegas dipungkir kadang tegas dikaparan terjadi ternyata kantun nonton dugi kareng sewe mana anu unggul dina ieu Baratayuda mangga urang saksian Yai Pangapandawa balik kesempatan Yai Pangapandawa Arjuna luyu jeung ieu poe hari kebangkitan nasional bangkitkeun gairah perang na Yai Pangapandawa Arjuna dan tos juga wala'a lila kadilala ayo jengkol ieu urang jengkol ieu diurang di kalapan di kalapan eta urang jengkol Bapak Haji Rosa urang jengkol Pak Haji Sasmita diurang di kalapan dagang nama diangkleng-angkleng urang jengkol samarana manga-manga galegan ye hareup kene geramanga ancam eta urang jengkol padalang ade geger kalong letoh kamaran tolanan kawinan bapak dongera-era urang jengkol karesep salarea tolanan ka Pak Haji Sasmita kawinan bapak dongera-era bapak urang jengkol dibelah dua menang mepet tapi bau gening mah teu kolot teu budak orang resepkeun kanu bau urang jengkol ai hayang nu bau dasar celametan gitu ayeuna semaka piatur lah bade pamit teh abdi teh
mualami nu dipisang pada jajak pangaulaan di Pati bade ngangkat panah dinten ieu teh Pak bere ka semangat tanda supaya daripada ngaparawat teh tidak berjuang bangkit loyo kapan sareng dinten ieu teh hari kebangkitan nasional teh kitu sumohon atuh abdi teh bade pamit teh moal minum pisang pula pek dalam didoakeun sing Jemar mah eta bala nuhun sumohon abdi teh kade teh maksa teh bade nguningakeun ka jantenan pula naon sumohon pan abdi kade teh teu mapah naik ojek naik ojek sumohon di mana intinya di Parakan saat kita jek sabaraha kilo ke RRI atau ojek walau tertedi kilo cenah di meter nya di abdi terang di meter ngan sabaraha ongkosna bae cenah 50 abdi teh teu ditawih da hoyong engal-engal tepang sareng Pak Haji Rosan sareng Bapak Haji Sasmita nu salae mana sareng Pak Haji Rosan sareng ibuna atau Bapak Mamat Bapak Dewan Kabupaten Ciamis Bos Yanto di segala hera hoyong engal tepang sareng anjeunna teh abdi teh teu ditawis kareke we naik kana ojek teh ongkosna teh 50 ai barang naik salah muntang ai naik kana ojek ai muntang kana tihan listrik ai ojek maju kebluk diambil lampu Sep, abdi teh dicana ka rumah sakit. Sep 200, kantungnya tambah 50 sareng 200. Naik deui kana ojek teh. Teu kacarioskeun di jalan Maduge tadina kana tugu payungan RRI. Bayar ku abdi teh 25. Kata ojek molontot balik cenah euy si teh mayar teh. Nah, pada dibayar 25, janji. Aduh, alhamdulillah. Di pangarsana Bapak Dewan Kabupaten Ciamis Bapak Mamat mohon ya ai jami soleh manyanya jajan ti Bapak Haji Sasmita sepuh lalawaran nya nuhun kulan mudah-mudahan si kagentosan berlipat ganda ada Allah mapan cenah ka manusia leungit 200 digentian jadi 400 leungit 800 digentian jadi 2 juta nu kitu pan milik cantik bos koye bos bangunan kamayangan terganti bos heureuh saya boga dulur jadi baleunghar terang sok jeung terang untuk mayar teh Kang, ayo bikin tosan. Tuh, Bapak Haji Rosan, lu lah, aduh Pak Haji. Iya. Ayo bikin tosan, Kang kedah kaul. Kedah kaul? Mana itu praktis kaul? Ada yang lagu. Gampang kaul mah. Itu kagak sok ku abah bikin tosan. Aduh, saya Pak Haji teh mau lagu naon atuh? Naon atuh lagunanya nya? Atuh luyu we. Anu luyu. Nasional. Langsung Siliwangi dijaipongkeun. Aduh, alhamdulillah. Tukang kenang yos pengamal di taman. Tukang kenang di taman. Kanggo kanggo juru kawin. Sip. Wala, hebat. Ya. Alhamdulillah. Iya, ya. Pangaresana kasepuhan Bapak Haji Rosannya ancinta kana wayang teh lebar ku rezeki. Malihan mah teu pandang bulu dalang saha dalang sange dipikanya. Ngabangkitkeun kana seni sunat teh luyu pan aya dina pagelaran wayang teh dina raraga hari kebangkitan nasional. Barangkit teh kapulukan, dalang-dalang barangkit dina eueuh-eueuhna. Ae kelar pada permios ya kadeu sangan atuh pulang.
colak eta pasinen nu bobona anca eta ngajaga make penuh eta mandalang isu bawa idan wedangan anjing aja aya ge bawaeun lampu kop da borong sama kami atur bos ieu mah kasih ini putih bos ditarima kali abdi mah bade belak-belakan we dek mere pekel mah abdi mah jangan nekat kan upami agan mere bekal nuhun lamun teh mere bekal kampak abdi kana sirah didinya ulah tah dibere karena aya 200 garek oh pan aing mah langsung dibere nuhun bos garome banyak nah buntene bla tenan cepat semua nabi ke malam ini bisa ngepada pamit pek ke sepuluh ini tanya mereka minta duit mana tadi guys banyak mual nih lah mual itu ya boleh milih putingnya boleh kewe ada ditransfer ke Bosianto segala heran kirim ke nomor rekeningnya minta lagu ya jadi kirim oke bos yuk alhamdulillah bapak polisi bapak Yahya Paru bapak Haji Yanto ayo mah parantos jarah pan katana suci gelar haji ini mah nuhun Pak Haji Yanto segala heran permios banyak permios ya ya tak teh masinnya tadi parantos nyiapkeun para buat perang maksud pada ngangkat panah di badanan perang gelar jaya tigasa sama kalau perang tenukakan pun panah-panah kampungan lan Arjuna parantos diganung panah panah Arjuna kakang semangat pinggir langkah